pagelaran tradisional Bang Pendul Bayur Karawang. Selamatan heula. Boleh. Selamat topeng. 2. Selamat prawiyaga. 3. Selamat bapak hajat ibu hajat sakeluarga. 4. Selamat para undangan nu tebih sareng nu caketna. 5. Selamat para penonton tua anu lanang wadon menak sakabeh. 6. Selamat para pedagang gupet pasok pangsit bubur kacang daun oge. 7. Sadayana teh diwiji-wiji selamat kesaning Allah. Amin. Japati urang nyewana boga salaki urang pagelaran gerak pelikeun dalan saya rasa ada si kembali tukang kenong tarangna jenong nyalayang deui tukang kecrek percis gatot gajah ngopi saya pikir udah nganti timbang layang-layang terbang apa dipandang sebagai sayang daun jati tak mama minta lelaki bagian kecil kaki
Apa kabar Pak Kajim? Saudara jangan kaget Tidak. bila pakai oh tidak asing lagi rombongan Abah Pendul dari Bayur. Kalau tidak pakai oho, Kalau tidak pakai oh itu rombongan tukang ngarontok. waduh, sapopoe menang 3 kilo. Parena ge ayo. Pak Darman, Mang Darman, Mang Aan, Mang Mantri, jeung Mang Cik. Sereda di Surabaya Itu saka Tungtun muning digantelan saput tangan. itu saka Kining teuing goreng rencang serangan. rencang sorangan Mang Budi, Mang Budi, Mang Yadi, jeung Mang sulam jatuh di tangan Pongan bangkong, Pongan bangkong kacai, dimanikeun. pongan bokong, Pongan pohon pas ini geura jadikeun. Goyang terus. sinjang bodasan sinjang bodasan Icamada karancagan Icamada karancagan tong luluasan tong luluasan abi mah keparaku sinjang bodasan sinjang bodasan Iya. Terus. kengi mesen Nah, goyang pagelaran. kengi meser di Ciamis What? tong luluasan Goyang sinar pusaka warna. kaabing tong luluasan Iya. abi mah sok arari abi mah sinajang bodasan sinjang bodasan bantuan kakak tong luluasan tong luluasan tekeni di papalan sinjang bodasan di kaput ku benang tong luluasan abi mah to elek nino sinjang bodasan Oh pergi canda kak maja tong luluasan abi mah sulaya sinjang bodasan dianggo amparana kasu tong luluasan samemenge ngopat mitoto kucek-kucek terus dah. Anjir. Asup deui anak cucurut
Mbah Waci hadir ngaturkeun iya lagu ilam sun pamit tepang langkung sono abaji jalan pamit tepang langkung sono abang dul manawi bakal taangge ti abdi saparakan sakedar panglipur mana sakedar panglipur mana sok hayang ucing-ucingan ucing belang bulu tilu sok hayang ulin-ulinan urut kanjang hayang milu sok hayang ucing-ucingan ucing pasir seneng maut bojong sok hayang ulin-ulinan urut nganjang sukti belah kemana yang lihat payung kakaler kaulah kakaler kakulang bojong wow cekek mau duk kaya juit sembut ini aku jatuh aku bawakan hadiah yang aku pesan cobalah tereka abanikum kecek-kecek saibul hajar itu isinya cobalah tereka ibu kawi kecek-kecek saibul hajat pagelaran itu isinya duk kaya karena kini ku akan menebaknya yang kau sangka hanyalah baju kebayanya cobalah tereka Paji Opang lemah karya anu bagi isin cobalah tereka Pak Mer Ketua DPD Daya Luku itu isinya duk kaya juit sambutlah ini aku datang aku bawakan hadiah yang aku pesan cobalah tereka baji imu miwa ibu itu isinya cobalah tereka adek cilebar
itu isinya duk kayak karena kini ku akan menebaknya memang ya kau inginkan hatikan pekalongan hatiku tak menyangka batik dari pekalongan batik dari pekalongan. Ilaha illallah eta topeng amperara inyong amperara inyong amperara inyong inyong teh nyang nyang nyong nyong sagala nyang nyang nyong nyong nangan nyong ada sia kumpul babadagna lalambutna kararumpul orang pais kabeh oh tanya gitu apanan aya betri segala nek apanan aya lele segala nek apanan aya ucing segala eta si pangabeukina ucing mata kalarna hidup dari pangabeukina ucing neng bongan neng ngomongna kemana wae mangan nu songong belengong hirupna lain mang nu belengong neng blenong pakinun mangwarahkeun yo iya buset eta mah bapak aing ulah disebut-sebut wae nyamanena anu nyirikeun si hirupna mata teh mah jelema mah kudu bener mungkin ilang mungkin teu bener wae geus oh kurang kumaha bener emang sia naon coba amang abang asia abong maneh meuni gelas geuna ieu teh kota naon geulis mah heueuh abong gelis geulis sama ede disebut gelis ujrat ajer yo ada aduh ya wah bonang adina lanceukna nyawin mah geulis mang nyaho mangge maneh teh geulis geulis nopeng ongkoh topeng ongkoh hideng ongkoh awewe ongkoh awewe deui maneh teh wae ulah kucing awak meni jangkung leutik nya heuh jangkung leutik awakna ge tuh buset dengan kuat lenggik campernik ih anyir aduh top lah sakieu mah topeng urang ya jangkung wa jangkung leutik capernik waduh dengan beres betul sama lain arek naksir topeng rek bararan geulis uing mah heuh nyaho geulis topeng nopeng ongkoh ngora kene parawan anak uing je bener tuh bener eta mah oon benernya amang oh nya atuh urang ge bisa kos kitu mah muji awak mah coba yang nyaho ya dengekeun ku maneh erek muji awak sorangan ya atuh meuni hideung awak urang meuni geuneug beungeut urang bener teh salah deuh amang mah ngerakeun tuh aya tua amo aya bahadari di alah nya kajen ieu gara-garana mah ieu lamun teu gara topeng moal kata ka kieu ye mangelai teh
Assalamualaikum. Heeh. Amang anu kos kitu mah joget ngeunaheun we menikmat di bonangan ku Mang Yadi di gendangan ku Mang Cawa. Kakarak umur-umuran beudeuy kakarak tangan ngadege kendang ngeunaheun ngiket we. Bangun bara bulan. 4,5. Setengah deui. Setengah deui mangke nyusul. Amang kangenan ku naon amang di itu diuk di lahunan urang. Buset eta topeng meni molotot-molotot. Mana jadi malotot teh senang Mang leung-leung kuring rengok bukana mau kabogo kuring ngambak. Can ngadukan launan maneh. Amang. Di mana diukna meni molotot-molotot? Iya. Buset eta si Mul. Ya, apa ku amang di dia? Di mana tante diukna? Wah, ila topeng di maksud de loncang ge bujur nih. Hei, topeng sagede leuncang ngahina ka topeng Bapak Pendul amang heunah teuing ya. Ulah ditempok casing luar casing jero nama Nokia. Tahan banting bari diri nyeri ge Mang. Ngeunah we kuring mah. Emang dirinya istri soleha nyahet teh. Ya, rek bebeja ka bos muda. Jadi, ada apa Pak Bos? Iya topeng saya, Dik. Topeng Bapak Pendul. Topeng Bapak Pendul. Di Pontas. Buset, amang narima jelema kolot diomelan euy. Kumaha cenah gara-gara? Tong ditingali nyingsringna. Kolot teh hidup. Heuh, kayaknya kolot aja. Ya. Casing. Hah? Casing. Bising. Wah. Keur meunang ngumpulkeun ngahaja. Amang kuring mah jerona Nokia istri soleha mah sabar Mang dikumamahakeun ge. Tahan banting. Oh, jeung baru mana urang ge luarna. Emang amang boga jeroan? Lah, Nah, sia kita. oh, Jadi luarna jadi luarna jelema. oh luar aja lemah Mang. Luarna jelema. Ai jerona. Jelema guru. Pantes, saya ngarontok. Pantes. Amang mau jadi menang mau amang menangkeun ka amang. Mata ke hirup amang kudu bener. Emang kudu pamajikan amang, emang dulu amang adi amang kitu kudu raja, amang kitu pamajikan amang kitu. Teh keur ngomong kitu teh irungna lesot teh. Doi dong ngomel lamun rawelang wae. Aki bejakeun ka amang kurang sia. Naon? Kurang boga amang. Boboro amang bapak maneh uyut maneh bejakeun ka amang di sangarepan di ditu gareup. Sok datangkeun bapak maneh abah. Reda. Reda. Batur mah gogoroan arek sasadu ngeunah-ngeunah joget. Hei, maskerna buka benernya. Taat ka pamarentahnya Mangnya. Bener alus. kemarin. Aduh, engah. Hei, maskerna buka heula. Nyala bataran langsung. Mang, lamun ngomongna menang dibuka, Mang. Menang. Nah, ini cek pemerintah cenah sita make mister. Anu ieu teh aing Buka. hari ge da aing nurut ka pemerintah hanya tandur ge make mister we. Mas. Menang, Mang, ngobrol menang heula ngobrol masuk buka heula. Ieu buka. Buka heula. Jadi henteu eces. Heeh. Mang, buka tuh, Mang. Anya dibuka ieu mah siga si boy. Maskerna buka. Enggeus. Mang, buka. Masker buka. Enggeus ieu maskerna geus dibuka. Aing ngomong arek nurut ka pamarentah. Cek topeng buka master maneh. Ieu masker yang geus dibuka. Aing ongak ngomong. Ah, masker eta. Buka master maneh. Ayo ngap mah buka. Lu aing meni masker lu meni dua-dua. Eta. Ieu mah lain masker huntung. Nek ilok aing ngolomun nek ieu. Meni kuat aya topeng dihina cicing wae boga dulur teh. Nah, Lain. masker batur mah hiji ulah saraka. Siapa yang menghini? Ya, menghina cenah. Menghina monyong. Menghini. Ieu mah jelema, kena amang bijil. Oh iya amang kuring rek sasadu amang ngahina wae ka topeng pendul. Siapa yang menghini kepadamu? Waduh. Benar-benar kurang ajar. Nah, Ieu kurang ngabaris. Mana? Ajar. tuh. Oh, nah aing ke Eros
emosi. Emosi, erosi. Ieu ngomong-ngomong ge pararoe kieu. Mang bejana tuh, Mang. Aing ngomong aya nu ngahina wae. Ieu pararoe kieu. Amang bejaan. Ieu rarasana ieu bah ningkum ieu pohon teu make lampu ieu. Kamera nyorot Kunang. Pararoe. kacamata bukan kacamata Oh iya. Al-Fatihah tuh dia kan Mang Dibuka kacamatana mah teu beda anak marmo. jelema kudu boga nyeri ya topeng bapak pendul teh dihina wae dicaci wae eta teh Mang bogoheun teh dilayanan ku kuring Nyalain aing ge ngomong-ngomong ge aing sebenarnya mah aing teh arek OTW. kasa duh bahasana gaul Buset anu zaman ayeuna zaman now. sebodi Nini aing ge kamari arek OTW. Saya teh nyaho OTW. aya OTW mah kieu ya Mang amang teh arek ka kuring ye topeng amang arek OTW tak kitu nganjang Segala nganjang segala ulin aing. Nini aing ge kamari arek tanur OTW. aya artina OTW amang naon OTW teh nyaho OTW. teu nyaho naon Sia nyahoan teh OTW. oh nyarek jalan-jalan arek ka imah kuring lihat teu nyaho eta-etan mah Itu nyaho OTW. Nya puguh aing ge teu nyaho. Eta menang mulung di mana sih bahasa kitu? Bisa nyebutkeun OTW. Naon? Keur mah ya OTW teh kudu nyaho jeroanana atuh. Jeroanana. Nyaho naon bahasa OTW? Naon seboding? Coba. Ieu ngompol-ngompol ge aya naon ieu? Ngompol-ngompol. Mang Asoy, tah ayeuna ku amang ka ditu, Mang Asoy teh ngahina wae. Buset. Emang urang kabeneran urang neangan si Asoy. Emang kunaon amang? Pokoknya geus 4 bulan aing kakarak amplok deui jeung si Asoy. Oh sono. Lain sono deui. Da aing jeung si Asoy teh si hidup semati. Waduh. Lamun aing hidup si Asoy mati. Beres. Pisan. Abdi gimana si Asoyna? Buruan. Soy! Ayo. Ayo ka dieu Soy. Oh tamang boneng rek Bala kamana rek cenah nyampeun eta abadari jeung wa amang. kusut jeung kalah ngeloyong ka hareup oh neangan sacenah itu susu sama patusa asong eta ka dieu nya eta Rasana kamera kebaran Sut. kalau si boneng. oh dia lagi itu Mun hayang ka kamera ti dieu ge lumpat ka dieu. ngalilikan saja eta tamang boneng oh kalah ngorohan itu waduh euy ieu mah lain ngilikan semah Naon Pak Haji? monyet keur pacaran Waduh, buyar anak monyet. Panona teh ka mana wae tuh baju barem. Eta sih kahalangan ku huntu. Soy. Asoy. Oh ai sungut sia bawa jukut gini. Jadi kinun-kinun kinun. Tuh aya anu ngomong kitu-kitu an jadi kinun-kinun. Mbah Kinun mending ngajrat. Kinun-kinun mani rawasan nang asal. Saya deket teh aya anu nyebut kitu-kitu an jadi kinun-kinun. Kinun-kinunnya atem. kusut Aya abas ya rawasan abah disebutnya. Dibalik. Abah atuh. Mending boga kene abah mainna mah teu bogaun. Amin. Boleh, kaciri mah. Eta mah can bisa dandan Asoy. Ya, amang geus wau can eta. Geus. Asoy. Amang mau ka dieu? Boleh. Berhubung amang geus angkong, Ya Soy ngomong-ngomong ge urang teh. Ya ayeuna teh ya dibuat eta teh geus anggeus. Urang teh hayang nyangan pagawean. Nyangan pagawean. Neangan pagawean ye ka dieu lamun jelema hese neangan pagawean datang ke kuring Aya kitu. aya pagawean gaji mahal Gaji mah. ngarpeda rada panas eutik Ieu kudu kamera. kira-kira na sanggup sia amun diajak Aya si Jeber nyangan sirung. tidang can waktu neangan sirung mah tidang digajihna mahal ngarada panas Rada panas. digawena enteng gaji mahal kira-kira sanggup moal Sanggup ayo. ngecet es Ngecet es.
ngecet es tapi asal kaciri tepi katutan. Set merele. Ya lamun kira-kira sayang dengan penggawean mah yuk urang ka ditu ka kulon. Ka daerah naon itu tuh? Bandung. Bandung Jakarta. Ngarbasana beda. Bahasana ini. Melayu anu potong. Anu Melay. Buset Melayu. Melayu. Peter B jeung A beda. Lamun misalnya aya pegawai negor. Amun negor bahasana. Maneh hari ka mana? Maneh kumaha ngomongna? Naon? Eta mah aya 2, tidak jeung iya. Oh berarti maneh iya, urang tidak. Nah, eta mah kari tergantung. Urang rek iya, maneh rek tidak boleh. Maneh iya, urang tidak. Urang iya, maneh tidak. Ayuh ulalila ting urang ka daerah Bandung. Iya. Mana? Jauh ke Jakarta teh Pak. Amari urang nyokot di keler. Anu sok nyokotan wae motor tadi di Karawang. Ai sia mau ngomong. Anu deket CR. Anu deket eta teh anu di dah nu bisa ada air. Ai sia ngomongna kumaha sih bener kenal batur. Buset di dealer. Di dealer. Heeh. Gimana nu? Eta sia nyokot boga motor kumaha nincak gigina. Ngasupkeun gigi. Ngasupkeun gigi. Tiba ngasupkeun gigi mah kabeh ge bari nya urang ge aya teh suku ngasupkeun gigi mah. Gigi. Heuh ngasupkeun gigi dicetrekeun. Gigi. Heuh gigi motor lain. Eta. Buset. Suatu ditunjukkan bahwa aya kabogohna di dieu. Wah, moal salah busina je. Tah. Salah ieu gugusi ieu. Watur busi, busina. Urang buka heula. Cokot alatna heula. Bener heula busin. Naon sama dibere itu busina teuing. Buka heula busina. Sut. Sok benerkeun. Buset aduh. Ditakol di handap nu kaluarna huntu. Waduh. Usut. Pajujut. Dah. Motor aing teh maju-maju ya. Laki sama dia tah, itu aya kamera dadah. Dada orang pagelaran dada orang pagelaran dada usut gocengan oh eta motor nyoloyong wae motor usut Motor geus maju. Motor maju. Kalau motor maju, belum maju. Goceng. Cuma yo. dada orang pagelaran dada ngebonceng motor dada dia usut Motor aing butut aing lu ka dieu.
Tuh. Buset. RT Jaong. Inget sama RT di dia di Lembur Uing. RT Jaong dikandayakan di KRT-an Uing nini ayat 300. Aki-aki ayat 5. Puguh RT teh ayeuna teh kuraya teh. Mana cenah teh batur mareunang aing can. Sabar. Keur ngadata jiwa usik ya. Cek ikem ya hese banget karena milikna can keluar kene wae. Ya maka buku Bang Emok. Awewe teh. Sing sabar di mana aya ibu-ibu anu can menang bantuan tong maka ngambek ka RT. Da RT mah teu bisa ngaluarkeun, hanya RT mah menjembatani. Wah, gagal ya RT. Pajar teh cenah majar teh dipilihan cenah ai rakyat can menang RT menang. Jaong. Waalaikumsalam. KTP jeung kakak. Fotokopina. Ecek Bapak Pamarentah, kalau kita di tempat banyak orang semuanya nyah harus memakai kartem. Masker. Kok teu hideung si RT dijegugan. Oh, ke RT. RT. Baong. Lapor. Biar masyarakat, biar siapa tes suhu dulu karena sekarang harus ada protokol kesehatan. Waduh. Ditembak tarangna. Darah sia aya 600,3 positif buat sia hamil. Aing mah moal seuri najan sia ngabodor ge boro-boro hayang seuri nyeleuh rupa sia ge keung 3 bulan teu nabeuh-nabeuh jeung ngabodasan kala geseng teu hayang seuri aing mah. Hei, kenapa enggak makem wastem? Bukannya wastem, aya ge wasit. Ada. Biraku RT disenggulang teu hideung. Saya mau lapor nih ke Oh, RT nih. lapor. Iya. Diterima lapornya. Kemana sih? Ngaran saha? Jatuh. Siat tibang jadi masyarakat di Babakan Sugianto. Aing RT anu geus kakarak 3 poe ge RT Jaong. KTP fotokopina jeung fotokopi kakak jeung surat kerandaan. Lalaki deh, ya mah lalaki. Pada bukan ini. Oh, malah laki.
Demi Allah hanya taras seuri hanya peda we seuri soten kabina-bina teuing ieu uyuhan indungna senangan ngaluarkeun kos dieu nya padahal mah keur kaluar nongtot huluna teh alapung meh da ieu mah do ieu sia betah wae mawa bibir ieu kitu aran saha Usut. Buset. RT cicing wae. RT ya sopan ke RT lamun ngahormat tah moal mentak bahaya ieu mah ka RT Usut. Dah. Aduh, kuat liar. wah kurang aya 200 koma hiji sapot Tek laporan naon ceu RT teu meunang Tek laporan naon mau kana kurang ada jalan kakak saya udah mati saya mau ditinggal masalah kakakku dipentingin Usut. Hah. Asia kalah odong-odong RT masalah kakak dengan KTP sekarang itu penting karena usulna bara bulan kakak siapa karak 2 minggu atau kunaon lain buru lapor ke sia aya BLT Dede sia mau menang duit sia kenapa baru ayeuna jadi kakak sia teh geus saminggu paeh 2 minggu paeh nya seolah-olah orang menurut prosedur nu geus paeh kakakna berarti meureunana engke bising nomor NIK harus disamakan dengan KTP nomor NIK aing dicok buru-buru kakak teh geus 2 minggu paeh ayeuna hayang arek di nyieun deui dek dihirupkeun deui. Tah, 2 minggu ya. Kakak kuring geus pae. Ai KTP mah geus boga. Iya kakak teh. 2 minggu pae. Nah, hayang hirup deui ya tah. Kakak teh. Nya dia KTP na we heula engke nurut prosedur di KTP. Oh, ke bawah. Di bagana. Kakak sia teh paeh geus 2 minggu. Jadi ayeuna teh hayang hirup deui kakak anu geus paeh teh. KTP we kadiekeun KTP. Buset, batu ditahan, KTP ditahan. Ya aing kumaha sih? Aing nyieun kumaha si KTP eueuh. Kela ini mulai ya. KTP ya.
sia kae. 2 minggu. Geus 2 minggu. Hayang hirup deui ka kakak. Ayeuna hayang hirup deui. Kakak. Bisa teh tah? Ngahirupkeun. Itu budak anu ngawuhun tuan. Kakana teh geus 2 minggu kae. Ayeuna hayang hirup deui. Eta dina kakak sia anak baraha. Kakak sia pae geus 2 minggu. Ayeuna lapor ka RT. Hayang hirup deui. Bisa henteu teh? Merencanakan bisa teh. Gelayon. Sia tadi 200,8 nya keunda aing tahun sorangan. Aing lieur jadina. Kakak sia pae geus 2 minggu. 2 minggu ya. Eta kakak hayang hirup deui bisa teh. Hari kakak mah bisa ku aing diuruskeun ke aing nyen rekomendasi ka desa terus nyen deui ka kecamatan urusan kakak mah ieu kakak naon ieu nu geus bae 2 minggu. Kakak bisa teh hirup deui kakak. Bisa teh. Kakak teh ieu apa kartu keluarga apa kakak sia lanceuk sia? Kakak kudu bae 2 minggu. Cek Sundana mah meureun akang sia teh pae. Karak 2 minggu. Karak 2 minggu. Kemarin PPJ ke RT bisa dihirup deui kita ku RT gitu. Ya emang lanceuk sia teh boneka. Lieur. Goblok. Oh, nyalain. Tak ieu nama geus we urang ieu. Beres ya ngelektor. Waduh. Bawa solar nah eta aja lagi. Waduh, beres ya pakai kenek. Ada apa Bang Asoy? Iya. Bang Asoy kayaknya enggak tabuan-tabuan mau cari kerjaan ya? Iya. Wah hebat. Laper ya? Iya. Mau makan? Iya. Mau merokok? Iya. Udah disiapin. Di belakang. Didapurin. Oh, didapurin. Ya, banyak terima kasih. Iya, si goreng minum di bere dahar mah rasanya ngopi tidak mah. Anjing. Awas er. Wait. Ieu rombongan anu ngalasirun sopan ngalaan. Ngomong naon si RT teh? Ayo bisa ngomong. Iya. Bisa ngomong kasih mah. Yuk, sesebat punya. Hei, kayaknya mah udah. Lapor itu teh. Hei, Asoy kenapa RT dihitutin? Iya. Iya. Sasi nu dibekok. Iya. Oh iya.
Kayaknya Bang Boneng ya. Halo Bang Boneng. Tidak. Agi cari kerjaan ya? Tidak. Kayaknya udah siang ini belum makan. Lapar ya? Tidak. Mau merokok? Tidak. Kok aing tidak terus ya? Asal. Ada anu minum anu ngarokok. Anu dahar aing mah tidak wae ganti aing. Hadir. Aing maneh gar babari perokok. Ya maneh iya dibere nginum, dibere rokok, dibere dahar. Aing mah arek kopi tidak. Arek dahar tidak. Sudah manggil urang arek tuker. Tuker urang iya. Urang tidak. Heeh. Siap. Ada tidak, maneh urang iya. Bang Asoy. Saya Balik lagi. Sehat? tidak. Tidak. Kemarin ada yang kecelakaan, yang ketenggar motor, Bang Asoy bukan? Tidak. Oh ya yuk, kalau tidak mah udah. Iya. Hei, Iya. kemarin ada kabar dari koran, aya nini reuneuh nu ngareuneuhanana sianya. Iya. Bersut. Beres ngaku ieu mah. Kamari peuting aya laporan cek Pak Wakil aya nu kalengitan domba genep nu maling domba sianya. Iya. Wes aula eta. Anjanya iya itu baca mah dahar aya domba. Ini dironohan ku aing iya nya anya ya terus. Oh nya aing akan tuh. Ini oh nya kan. Ya sia aing lieur sia jadi RT ah. Kabeneran urang nabur gelaran. Zaman bener apa ini? Oh ya biasa. Bahan itu udah digoreng-goreng ke arah batu. Oh ya lain liburan bagikum kabeneran aya tamu anu diundang. Waduh, orang bule. Ada. Iya. Begituna ge urang mah urang keur hiburannya euy. Ieu barikum, ieu barasim baso. Oh, tah barasim mah tukang baso. Baniku tukang nasi loh. Jeung baniku mah jago igal, jeung. Ayo gimana? Borang maju. Penyanyi Lagu lu kos aing ya. Sunda. Dangdut nyerokin kabeh. Celana belang, kaos belang teu di aku kumintohana. Manehna kita joget, urang pernah arek nyanyi dangdut. Lesti we lesti. Jauh. Oh. Lesti jauh, Lesti banggung hijau. coba. Dong lagu eta kawak asing. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu saya untuk menyanyikan lagunya Semar. Sut moal biseun mesem ieu mah moal. Ya bapak-bapak ibu-ibu saya menyanyikan lagunya Di dia tuh. Mana MC nu tukang ngaberitakeun laguna ceritana urang emang artisna. Artis geus serba bisa. saya. Mana MC na tukang berita lagu naon. Baiklah hadirin yang berbahaya. Raya.
MC-na tuh amun disiga di Tumaritis 2 Kang Dodo. Kang Dodona. Siapa penyanyinya? Ya, inilah boneng artis yang sudah terkenal dunia akhirat. Dunia doang. Laguna dangdut. Joget coba. Bang Toyib du Bang Toyib kemana anjeun ayeuna. Ya Toyibna ge saya di imah. Kalau kajeung banget Toyib nyan cicieuan meureun. Dangdut. Bang Toyib du Bang Toyib kemana anjeun ayeuna. Haredang, haredang, haredang di Palu. Aduh. Sama jadul wae yeuh artis mah yeuh. Kepada para kaula muda yang ada di Desa Daya Luhur, marilah kita hiburan pada malam ini. Anda semuanya nyah-nyahnya akan dihibur oleh artis yang sudah moyan. Oh, da itu kue pare. Maka Bapak Saibul Bait, Bapak Nikum, Roma Irama cerita deui. MC minta lagu Haredang. Iya. Musik. Asik. Bang Toyib du Bang Toyib kemana anjeun ayeuna. Oh, kendala hanya Toyibnya Toyib. Iya kurang. Tadi laguna haredang ini ka Bang Toyib deui wae. Ya bapak-bapak dan ibu. Bapak Rasim minta di Bapak Rasim tadi duruk. orang Daya Luhur, orang Pageraran. Kayaknya banyaknya Sunda-Sunda. Minta lagu anu Lesti teh Bang Bung Hideung. Ya, tarik musik. Bang Can. Aya kitu dagu atuh dongkapna ti Saibul Bet nyuunkeun laguna Buah Kawung. Ker si dari jauh tuh. Ya, lagunya Buah Kawung. Buah sawo, buah kelapa, kopi susu, gulanya campur. Ya jadi kararieunya. Coba aing sindena tuh aing laga lobaan. Bang di sini aja Bang. Asik. Jadi itu tuh joget. Joget. Bang di sini aja Bang. Abangnya di situ aja Bang. Abang di sini aja Bang.
dina ku kameramen. Kamera. Laguna Sunda weh, laguna Jaipongan. Rumah sakit Bayukarta. Wain sia. Piraku teu lesot ceuli sia ku aing. Ya. Rumah tangga jeung manehna. Sekitu mah da. Rumah sakit Bayukarta. Eta lamun geus pinuh di Bayukarta ka Dewi Sri we nya. rumah sakit Intan Bangka Ngarinjem. Ih. Berangkatlah sayang, hati-hatilah di jamban. Berangkatlah sayang, hati-hatilah di jalan. hati-hatilah di jamban Ayo tenara pun mengarang, anu ayo dicangkengi karariwa. Aya urang hiburan ah. Gitar dua. Potong-potong wajib sih kan? Lagu mana? Angin laut di Tanjung Baru, mawa ombak nganterkeun budak sakola. Tanjung Baru teh para wisata na Kabupaten Karawang tong digogoreng eta teh. Tanjung Baru. Heueuh Tanjung Baru. Angin tuh benih garing sorangnya. Angin cicing atuh sia ih. Aing sokan keung aya sia ngigel we teh. Angin laut di Tanjung Baru. Tah mawa ombak nganteran nuker ngarasab. Sepuh orang acara naon cenah nyepitan. Ya ceritana di Karawang teh menceritakan tentang pencuk nya ibing pencuk. Maka di Kabupaten Karawang tentang keulinan silat seperti keulinan buhun. Di dayu luhur pagelaran aya godot dibawa ku Bah Jaya teh. Ya mah bener ya mah lain heureuy. Tong sareuri ieu mah da teu rame. Nyaritakeun anu dibawa teh kan Mbah Nikum ka Karawang. Terus Kang Doris ke bejakeun nya cenah. Engke Mbah Nikum bawa ka harapan dibawa. Ris cek Mbah Nikum. Baru awakna teh ngogibrik ieu. Kunaon Mbah?
Aing cenah tong sina ngomong. Kunaon? Bah Nikum. Oh, kumaha cenah? Nya geus kitu da teh pancek aing teu rame. Di Karawang. Geus dibawa ka Karawang ku hanteu Abah teh Bah Nikum teh. Alhamdulillah bah lastarikeun eta ibing pencuk teh bah. Pan itu mulakan. Alus berarti aya ai pencuk teh hiji pencuk bajidor, dua pencuk ngabodor, berarti pencuk bodor. Alus neng. Kurang neng. Kadang saatnya ya Banikum teh datang ya anaknya ya. Pamane bang yo, oi. Naon? Banikum anaknya ya. Bapak wingi di sulatan tuh. Bere 100.000. Oh, bere gitu. Aya akina dibere ta 100.000. Mane lamun yo, yo cuma loba yo. Pamun hayang menang duit loba, bukan nu mane. Di sulatan gitu nu mane. Ya. Ya. Ngarayu Bah Nikum sok di dieu teu dina bangku ke maneh nu peragaanana kabaret ceritana Bah Nikum maneh mah cicing ieu leungeun Bah Nikum tolongan wing geus teu indung teu bapa wing budak yatim pihantu. Yatim pihantu. Ya nyanyi we ah. Dodo masih di komik sekali. Kurang ahi kurang kamu. Aku tak pernah percaya kata-katamu karena ku hanya melihat semua dari parasmu bersamamu kau sedang bermesra seorang yang aku kenal jatuh ke Bah Nikum. Karena ku hanya melihat semua dari parasmu
ah tegenaon ah. Mendingan joget deh maneh mah. Tegenaon eng maneh-maneh. Percuma air kau siramkan, Asik. percuma pupuk kau taburkan. Haji opang pada pohon bunga mati, Haji opang mati untuk selamanya. Haji imong anu bagus percuma rayu kau ucapkan, Pak merah bebek dan jeluk sungguh kau lakukan. Ade di sarangan mama wawa patah hati selamanya. Jaya bule anu bagus abah dari ini aku tak mau lagi adonang bayang seorang genggam amo legot sumber laut belanakan. Tak percaya lagi apa nih adanya cinta yang suci. Kini ku baru tahu semua cinta palsu. Kini ku tak peduli semua tak peduli. Haji imong deui ompong anu bager ompong deui ompong haturan kapayun ompong deui anu bager Istapa di gunung pasir merana ompong anu mana haturan kapayun. Aku pun merasa aneh gurun pasir terancam pengasawannya. Haji imong anu bagus coba dengar cerita ini. Apakah ini Jaya bule anu bagus haredang panas 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 selalu panas dan haredang panas 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 selalu panas dan haredang. Nestapa di gurun pasir merana karena pasawannya. Aturan Amadun minantu anyar Amadun gurun pasir rasa pasawannya. Coba dengar cerita ini. Amadun minantu anyar di sarangan anta anu bager haredang panas panas panas. Amadun minantu anyar selalu panas dan haredang.
menantu anyar Mustafa di gurun basi merana karina panakawan anta anu bagus aku pun merasa aneh gurun pasir merasa panakawan coba dengar cerita ini apakah ini Amadun menantu anyar haredang 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 panas 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 Amadun menantu anyar selalu selalu panas dan haredang Amadun menantu anyar haredang haredang Amadun menantu anyar panas 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 selalu 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 sarangan Bang Ade Bos Padi Amadun menantu anyar di gurun pasi Bang Ade aturan kapayun rasa panas awalnya Amadun menantu anyar rasa aneh Bang Ade Bos Padi gurun pasir rasa panas awalnya Bang Ade Bos Padi dengar cerita ini Amadun menantu anyar Ajaya Bule Amadun menantu anyar haredang 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 panas 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 Bang Ade Bos Padi selalu 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 panas dan haredang Bang Ade Bos Padi anu bager haredang 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 panas 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 Amadun selalu 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 panas dan haredang Amadun menantu anyar Mustafa di gurun pasir merana karena panas awalnya Amadun menantu anyar merasa aneh gurun pasir rasa panas awalnya Toy di pagelaran teh katopeng teh aya nu resep heureuy aya oge nu resep kana lalakon nya nya ari ka resep jeung hobi makan beda-beda maneh nyaon can topeng pendul tah lamun can nyaho urang lalajo ayeuna nya urang kompak lalajo ah ke urang di tukangan panggung nya ayo